ya salaki eueuh teu balik-balik duit teu boga sekolah bayareun ngawani pinjem duit jelema bonghar teh ngan anyar jeung anyar we sugan arek nginjem duit. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Aya naon Cek ka dieu? Biasa Cek ka dieu teh aya perlu urang teh da ai lain ka Cek rek ka saha deui atuh. Asal heula ku jelema beunghar sok di belum sampai deui ieu mah jauh mawana oge ti Sumedang. Moal kejam urang asal. Oh, sok ieu asana nu ieu heulatan eta sing reuas. Kopina tak ieu cai urut urang. Bawa pinjam duit teh hiji jelema teh. Naon Cek ka dieu teh? Ieu teh aya perlu ka dieu teh Cek urang teh da ai lain ka Cek rek ka saha deui. Minta tulung teh lo bayareun budak sakola itu dia meni asa kulieur kana sirah teh ieu rek ngagadekeun HP Cek mun bisa mah tulungan Cek. Dia ada barang lu HP model pos kieu. Ega hayang 5 juta. Allah, 5 juta di urang mah dipake talenan. HP buat talenan. Enggak ada talenan HP, guys. Sultan mah bebas. Kan nu kieu mah tuh Cek lain sombong HP mah urang mah loba. Guys, tulungan wae tuh karunya masih tetangga ieu. Emang adi gadikeun belaha HP teh. Hayang nama 5 juta HP model kos kieu kan urang ge loba HP mah tingali du kamari ge dipake ganjel talenan. Kieu teh. Lunas. Geus bere atuh karunya masih tetangga ieu. Heula atuh hari kitu mah kedeng urang nyokot duitna ka jero. Alhamdulillah ya Allah aya we rezeki budak mah. HP kos kitu 5 juta. Nanaonan mahal-mahal daek heug teu kajen bayar 100.000 mah. Tah Cek, aya ge ngan sakieuna. Nah, nih 5 juta teh ngan sakieu duit teh nya heuh kajen nuhun nya Cek nya. Sami Cek ngan ulah hila teh nya. Nah, nih nganan duit teh 5 juta teh kur sakieu aing mah. Kita dikada heula Anu ka ditu lain mangkat eta mah. Aing mah anas ngreditkeun gaduh ka dieu nu malalayar arareueuh. Aduh, pusing deh. Tinggal ka jelema ieu aya mah aya di imah ieu. Mudah-mudahan we aya. Aduh, mudah-mudahan we nu ieu mayar ieu. Araya mah nya jelema nanya euy. Jadinya tak selempang. Kayak asup buru beresan, Bu. Oh nya mah. Bener teh suara tuh. Oh iya gimana ya? Assalamualaikum. Cok. Assalamualaikum. Kamananya ieu jelema teh ya. Motorna araya jelemana eueuh. Sugan bangke ieu mah ya. Digoroan eta nu ngajawab ya. Pusing ngana sirah ya. Assalamualaikum. Cok. Geus lila teh bayar hutang ya. Coba koe ngeurik ke kamarna ya. Paroek ieu mah apa guha ieu. Pararoek ieu. Ka mana jelema teh ya? Mayar mah ya. Ieu hutangna. Tepira ieu hutangna mah 80.000. Geus aya 3 bulan mah teu mayar-mayar. Ari ngaku jelema beunghar ieu di lemut ieu. Bingung pusing. Apes teh aing ya lagi jadi tukang kredit teh. Hayang aing nganyuk-nyukeun di orang dieu hutang laleutik oge anger teh malah